Zaman baheula aya hiji karajaan anu ngaranna Karajaan Pakuan Pajajaran. Ayana di wewengkon Pakuan anu ayeuna Katlah Kota Bogor, Jawa Barat. Kerajaan Pakuan Pajajaran diparentah ku Sari Baduga Maharaja anu Katlah Prabu Siliwangi Ratu Prabu Siliwangi. Teh awewe geus pisan. Salian ti ratuna Prabu Siliwangi oge miboga sababaraha salira anu gelis. Ti ratuna Prabu Siliwangi dikaruniai putri anu leuwih gelis ti lindungna ngaranna Putri Kandita. Nalika anjeunna dewasa, Putri Kandita nunjukkeun kedewasaan kewijaksanaan sareng kewijaksanaan anu sami sareng ramana. Ku kituna teu aneh lamun Putri Kandita jadi putri karesep Prabu Siliwangi. Ningali sifat-sifat Putri Kandita anu sae Prabu Siliwangi ngahajakeun pikeun ngajantenkeun anjeunna gaganti. Rarancang raja ngajadikeun para selir jeung anak-anakna timburu. Kusebab kitu aranjeunna sapuk pikeun ngusir Putri Kandita sareng ratu ti karaton Pakuan. Akhirna dina hiji poe para selir Prabu Siliwangi jeung para putrana ngayakeun rapat rusia pikeun nyingkirkan Putri Kandita. Sangeus sababaraha diskusi akhirna marenehana sapuk pikeun nyewa tukang sihir hideung pikeun mantra Putri Kandita jeung indungna. Marena tiluy ngutus Dayang Karatoy pikeun nepungan tukang sihir di hiji gubuk di leuweung rada jauh ti karaton Pakuan. Si pambantu langsung indit ka imah tukang sihir. Sanggeus nerangkeun maksud kedatanganna, si Eneng nungguan tuluy masarkeun sejumlah koin emas ka dukun. Tanpa basa-basi, dukun langsung nyatujuan kana pamenta jahat para selir. Saparantos wangi-wangi mulih ke karaton Pakuan, dukun langsung ngalaksanakeun tugasna. Ngagunakeun ilmu hideungna, dukun kasebut penyihir Putri Kandita jeung indungnya ku lepra ngabalurkeun awakna anu tadina mulus teu bersih nepi ka borok jeung ngaluarkan bau busuk. Penyakit kusta anu karandapan ka Putri Kandita jeung indungna ngebalurkeun gegeroan di karaton. Prabu Siliwangi memerintahkan dukun pikeun ngubaran. Tapi teu aya dukun anu tisa ngubaranna panyakit ngaleuleskan awa ibu ratu. Nepi ka ahima ngarenghap kajadian euy kacida maredi boh Putri Kandita po Prabu Siliwangi. Para selir sareng putra-putri henteu nyeupkeun kesempatan ieu. Marena sapupikeun ngahasut Prabu Siliwangi sangkeun gawat ngusir Putri Kandita ti karaton. Tangtosna Prabu Siliwangi henteu tiasa nampi saran ieu kasebab cintana anu jero ka Putri Kandita. Tapi kusebab para selir terus ngadesek manehna raja teu daek ngusir Putri Kandita ti karaton. Pangeran Siliwangi tuluy ngagero Putri Kandita sarta niwarang ninggalkeun karaton Pakuan Pajajaran pikeun nyingkahan musibah. Putri Kandita nerima keputusan Prabu Siliwangi. Remuk maneh Putri Kandita ninggalkeun karaton Pakuan. Maneh ngumbara tanpa tujuan tanpa arah atanapi tujuan anu jelas. Sanggeus sababaraha poe lumpang, Putri Kandita mutuskeun pikeun beristirahat serta nyender kana batu badak capek tina lalampahan panjang. Putri Prabu Siliwangi anu malang bingung kemana deui. Kemana deui. Sememeh manehna ikhlas segara lega tur jero teu mungkin manehna balik deui ka karaton. Baik akhirna Putri Kandita sare dina sare Putri Kandita
ngadenge harewas goib nitah manena ngalungkeun dirina ke laut pikeun nyegerkeun penyakitna. Percaya sora eta ngawayu ilahi Putih Kandita japati ke laut. Mira Culausi sangares manena japati ke laut. Sakabe awana plagut kulapra laun ngiles jeung manehna akhirna dibalikeun ke urut kulit bersih jeung putih. Saterasna putri kakasih Prabu Siliwangi oge janten putri anu sakti sareng sakti. Sanajan penyakit kulitna geus cager serta boga kekuatan gaib. Putih Kandita horam balik deui ke Karaton Pakuan Pajajaran. Manehna leuwih milih netep di babasir kidul wewengkon Pajajaran. Oleh sebab itu, Putih Kandita disebut penguasa Laut Selatan. Sekian dari Habdi, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.